punten simkuring ngerupun anak opat can diberi HP di acan SMP kelas 2 can diberi menang HP can menang can diberi HP bisa yang kalangan itu bisa mangga raoskeun ku apa jeung ku ibu deh HP teh racun teh gede entong ning ibu jeung bapak anak kiaina ge hese ampun aya teh nyeun teh tanggal ngaraksana anu mah pengencet kurusin kuring jang anu mah kudu apik ngurujit hese kesina ge leuwih hese mangga sekolah teu parat ngaji teu ini beger datang motor dibere bari bodong HP belaan nganyuk cok lokong-kolong lepak ke sawah kan mau awewe geus mau awewe teh apa naon ieu lalaki jeung awewe panggil wati kituan tanda kutip eta mah pan teu kerasa kalapasan ilmu teu boga datang ngaji teh dunia teu boga teu parata sakolana nafsu mah dasar wajib mangane dari kecelakaan punten naudzubillah subhanallah ngan loba nu kitu geus bager teh apa teh bisa nahananya dar we ibu jeung bapak anu batur nu beunghar hayang kawin tinggal ngagidig ai urang teh tuh haragap kaya pan sawah ge ti karempamne hongkorong teh kacoplok masa di oge ieu mah digadegeun sawah kitu kan boga domah parobati dijual anak hayang kawin eueuh utang injeum malah teu boga kudu kepercayaeun nginjeum ka Bang Emok ribut dar kawin anak ari geus kawin anak sapoe harita duitna meunang utang injeum anak kawin gawe teu bisa ilmu teu boga balik ka saha pakolot kamari mah mikiran anak datang minantu kana mah dan nama hana tuh datang minantu anak orang minantuna ngaju pan namanya ngiju di parabana ku saha begitu wa tambah dulia nage panyaprati Gusti anak teu ilmuan mah komong teh ngajoglokeun ka neraka naudzubillah summa naudzubillah anak teh ancaman amanah ti Allah nikmat ti Allah ancaman ti Gusti yuk urang didik anak sapuratina insya Allah tos tabuh 11 langkung nu terakhir ka naon ka teh karomah naon karomah teh kemuliaan ti saha ti Allah teu saeutik kolot mulia pedah anak